Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Walidzalika qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bil din wa dunya wal akhirah amin. Walidzalika jeung kulantaran ilurnya wa lam anna hadhihi li salimina salasi min ummahatil qaba'isil qulub walaha magrasun wahidun wa huwa hubbud dunya. Walidzalika qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma'a hada fad dunya mazra'atul akhirah. Wa'lam jeung kondo apal anjeun jeung sing apal anjeun sing terang anjeun anna hadal khisala bahwa kana sanyanyana ieu pirang-pirang tingkah minas salasi tina anu tilu min ummahati khabaisil qulubi eta tetep tina pokona pirang-pirang kagorengan pirang-pirang hate walaha magrosun wahidun jeung eta tetep kana anu tilu teh anu kamari tos dicarioskeun ku Imam Ghazali. Magrosun wahidun eta hiji tempat melakna, ari tempat melakna teh naon? Dina sababu ziyadatil kibri waria wal hasad wal ujbi teh tempat melakna teh iku hubbud dunya aya urang condong resep kana dunya. Walidzalika jeung kulantaran hubbud dunya tempat melakna kecilakaan qala parantos ngadawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wa ma'a hada. Saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbud dunya ari condong atau resepnya aya resep kana dunya eta ra'su kulli khati'atin pokokna tiap-tiap kasalahan sumberna kasalahan di dinya wa ma'ahada jeung sakitu pad dunya maka ari dunya eta mazra'atul akhirati tempat pepelakan akhirat. Paman akhoda mangkari sawe jalma eta akhoda anu nyokot ieu si jalma minad dunya tina dunya bi qadri darurati kalawan sakodar pangabutuh ya sacukupna liastaina karena boga tujuan supaya nulungan ieu jalma-jalma biha kalawan eta dunya jeung membantu atau digieun taraje alal akhirati kana akhirat. Alamun digieun taraje mah kitunya teu jadi masalah. Berarti eta disebutna pad dunya mazra'atuhu maka ari dunya eta mazra'atuhu tempat pepelakanana eta si jalma. Na kumaha lamun sabalikna nya lain ejeung naon ngaranna teh jeung nulungan kana supaya urang kana kaahiratan urang kana pikeun hirup di akhirat urang. Waman arada dunya liyata'at liyatana ama
liyatana ama tasdidnya ini ari sawe jalma eta rodanu karapia si jalma adunya kana dunya liyatana ama supaya ninikmatan ieu si jalma ngeuneunahan biha kalawan eta dunya kumaha eta padunya mahlakatuhu maka ari dunya eta tempat cilakana ieu jalma-jalma gitu. Jadi aya dua aya anu dunya na teh dipake keur jalan urang mantuan nulungan kana ka akhirat eta disebutna adunya mazru'atuh. Lamun tah teh masa balikna kursa kada digieun nikmatan ya adunya liyatana ama biha adunya mahlakatuhu. Eta jalma eta tempatna mahlakatuhu tempat silakan eta jalma-jalma pahadihi nubdatun yasiratun min dahiri ilmi taqwa wa hiya hidayatul hidayati pahadihi maka ari ieu anu dicaritakeun eta nubdatun yasiratun sabagian anu saeutik min dohiri ilmi taqwa tina dohirna ilmu taqwa naon atuh min dohiri ilmi taqwa teh wahia bidayatul hidayah ari bagian anu saeutik eta nyaeta bidayatul hidayah pituduh mimiti pituduhnya bidayatul hidayah fa in jarrabta biha nafsaka wa tawataka alaika falaika bi kitabi ihya ulumuddin maka lamun tate menyoba anjeun kalawan biha kalawan eta bidayatul hidayah nafsaka kana awak anjeun wa tawataka jeung nurut awak ka anjeun alaya kana eta bidayatul hidayah palaika tahmis ti anjeun Imam Ghazali nya tah ulah dina bidayatul hidayah bae bi kitab ulumuddin kitab pula kitab Ihya Ulumuddin ditakrif kaifatal wusuli supaya terang anjeun kana pertingkah ya bisa nepina anjeun ila batini taqwa tadi madohina taqwa ya dina ihya mah dina saumantena kaifiyatal wusuli ila batini taqwa ya bisa ngahasilkeun nepina kana batin taqwa fa idza amarta bi taqwa batina qalbika fa idza teh naon amar fa idza amarta maka di mana minuhan anjeun bitaqwa kalawan taqwa batina qalbika kana batin hate anjeun fa ingda dalika maka dina nalika minuhan eta tartapiul hujubu bainaka wa baina rabbaka tartapiu maka narima leungit naon al hujubu pirang-pirang hahalang bainaka antara anjeun wa baina rabbika jeung antara pangeran anjeun ya dibuka non hijabna ya antara anjeun jeung pangeran anjeun saur mantenanya watan kasyifa jeung narima kabuka laka ka anjeun non opo anwarul ma'arifi pirang-pirang makrifat anu clear ibarat cahaya dimoncorong jelas ketawatan pajiru jeung ngocor min qalbika tina hate anjeun naon ya nabi ul hikami pirang-pirang hikmah anu lir ibarat wahangan
ya gitunya buka mah ibarat ngocornya tina hate teh ibarat wahangan hikmah eta nya terus-terusan ngocor maruncul itunya watatadihu jeung jadi jelas atau pertelala ka kanjeun naonana opo asralul mulki pirang-pirang rahasia karajaan anu dohir wal malakuti jeung karajaan anu batin katembong bae kagungan Allah itunya wayata sarra jeung gampang laka kanjeun minal ulumi dina pirang-pirang ilmu ma tastahtiru bihi pirang-pirang ilmu perkara anu milang-milang hina anjeun ku bihi kalawan eta perkara hadihil ulumil muhaddasata kana ieu pirang-pirang ilmu anu anyar-anyaran alati lam yakun anu teu aya laha eta tetep kana eta ulumul muhaddasah zikrun cariosan fi zamani sahabati di zaman sahabat radhiyallahu anhu muga mikaridho sapa Allah Gusti Allah anhu muka sahabat wat tabiina jeung ka para tabiin anu nuturkeun ka sahabatnya pada sahabat tabiin wa ingkung tajeng lamun kabuktosan anjeun eta tatlubu nyiar anjeun al ilma kana ilmu minal qaili tina pacentalnya minal qaili wal qali pacental omongan wal mirai jeung papaesana wal jidali tetapkeun ngana qaili wal qali wal mirai wal jidali jeung papaduan pama'a doma maka aduh kacida gedena musibataka musibah kanjeun wa ma'at wala ta'abaka jeung aduh kacida panjangna kacapean anjeun wa ma'a doma hirmanaka jeung aduh kacida pohara kahalanganana anjeun wa husranaka jeung karugianana anjeun kitu nya lamun urang nuturkeun itu ilmu nu ayeuna cik Imam Ghazali nya jadi tinggal mah bu hadhil ulumil muhadasah nya moal aya ieu ulumul muhadasah teh zaman ini alati lam yakun lah dikrun fi zamani sahabah wat tabiin nya itu dalam zaman sahabat mah luar biasa muliana ilmu teh kitu tah ya gaya qail wal qol wal atau miro teh non papaseaan jidal perdebatan ya segala rupanya didebatkeun oge pacental nya saha nu meunang saha nu eleh miro jeung jidal nya eta teh ulumul muhadasah disebutna mawa kana karuksakan jeung karugian mantak cek Imam Ghazali pakmal maka pek migawe anjeun ma kana naon wae perkara sirta anu karep anjeun fa inna dunya maka saenyana dunya allati tatlubuha anu neangan anjeun hak kana eta dunya bidini kalawan agama la tuslim maka moal nyalametkeun ieu dunya laka ka anjeun gitu wal akhiratu jeung ari perkara akhirat eta taslubu moal luput di akhirat mingkat ti anjeun paman tolaba dunya bidin maka ari sabe jalma anu neangan eta si jalma adunya kana dunya bidini kalawan agama khosirahuma maka dugi eta si jalma rugi
nya eta si jalma qasiruhuma boh di dunya boh di akhiratna gitu. Jadi anu naon taslubu mingka paman talabat dunya bidin neangan dunya kalawan agama eta qasiruhuma nya tujuanana jami'an sakabehna. Jadi ayat tujuan gorod kana dunya dina urang nyiar ilmu atawa urang ngembangkeun ilmu qasiruhuma jami'an ya. Jadi moal menang kauntungan balik tah rugi ya. Wa man taraka dunya lidin ta ina sabalikna sajal meninggalkeun ieu si jalma adunya kana dunya lidini kana agama robihahuma maka untung ieu si jalma uma dunya jeung akhirat gitu. Ninggalkeun dunya karena nangtungkeun agama gitu. Kumaha tuh dunya kurang dipake nangtungkeun agama gitu. Aya dunya nu aya di urang dipake kurang diusahakeun nya pikeun nangtungkeun agama tah eta nu bagusna nya. Eta mah robihahuma jami'an untung dunya akhirat. Pahadihi tah ieu anu ditos dicarioskeun ku Imam Ghazali teh jumalul hidayah eta pirang-pirang jumlahna pitunjuk ila bidayati tariqi kana kamistian kana mimitina jalan bi mualamatika dina muamalahna anjeun ma'allahi taala sarta Allah taala bi adai kalawan midamal bi adai awamirihi kalawan midamal pirang-pirang parentahna Allah wajati nabi nawahihi jeung ngajauhan pirang-pirang larangan Allah saeutik dinya wasyiru jeung isarah kaula alaika kanjen al-an ayeuna gitu. Sorry Imam Ghazali bijumali minal adabi pirang-pirang jumlahan tina pirang-pirang adab-adaban litu akhida supaya bisa non ngubaran anjeun nafsaka kana awak anjeun anu goreng. Di dia sabadana geus nyarioskeun beresnya tentang panyawat nya atau disebutna teh non penyakit teh nafsaka kana awak anjeun anu goreng biha kalawan eta jumlahna imuholatotika Imam Ghazali ngumbaran anjeun kana awak anjeun nu goreng teh biha kalawan eta jumlahna imuholatotika dina pergaulan ibadah anjeun nya maksudna adab-adaban ma'a ibadillahi ta'ala sarta pirang-pirang hambana Allah wa suhbatika jeung ngarejeungan anjeun ma'ahum sarta pirang-pirang abdina Allah di dunya dina waktu ayana di dunya. Nah gitu mentakan beres nya dia pangandika Imam Ghazali dina nyarioskeun tentang taat batinnya ngaju ayeuna tentang adab-adaban lepat maik 16 adab-adaban itu 8 gitu 8 adab-adaban al-qalu fi adabi suhbati wal muasyarati wal wala nuh